Ada yuk, mat yuk. Obat, obat. Obat, obat. Obat, obat. Kang badai ngagaluh obatna. Obat naon kang? Naon hungkul obatna? Di dia. Obat jerawat aya, obat kutil aya, obat bisul mata ikan ge aya, teras obat bisul banyer ge aya. Tah bilih akan bade ngagaleuh mangga. Moal mang, moal meuli abi mah. Nanya we hungkul. Mah cenah eta pipi produk kitu mal diubahan, upang meungpeung sok buru meuli. Geus mang lah, beda deui kan itu. Ieu soal pipi, tong hariwa rek operasi plastik. Aya atuh operasi plastik mah. Nyantos satu abi pamit heula atuh ari moal mah. Moal, kekek. Moal. Seburu bergerak ini kitu ah. Nya Kang, aya gerak teh. Astagfirullah. Rek naon deui atuh? Bilih aya di keluarga Akang nu gaduh penyakit bisul banyer sareng kutil. Tah ieu aya obatna. Nah, ieu we obatna ieu. Eueuh nu penyakitan di keluarga urang mah. Amit-amit teuing. Geus we tawarkeun lah ka batur jika ditu. Ini Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, padahal butuh obat jerawat teh. Heuda kumaha deui atuh kudu duit meureun. Aduh, ya Allah. Obat naon? Jualan obat naon, Mang? Obat mujarab tradisional samodel penyakit jerawat batu, kutil, bisul mata ikan, sarang bisul banyer. Ih, amit teuing. Punten nyamangnya, abi mah teu panyakitan. Jadi eta naon ngajenol om? Tena naon ieu mah teh kudrat ieu mah. Tapi jika bisul mata ikan eta mah soalnya camutrak aya caian. Kagak awas ya. Ini teh itu ini. Aduh, si om digalak gitu. Siap om, mangga siap. Dasar jalan mata pendidikan. Aduh, nyeri. Ya jerawat baheula mah teu kata leungit-leungit. Laku kudu operasi plastik mah. Duit. Ulin ke si Geboy juga bukan obat ah. Assalamualaikum. Yeuh, Ayah. asup we. Alah. Ari mana kunaon? Yeuh, tingali. Oh my god. Eta mah bisa mata ikan. Meureun cing ngenta obatna. Jadi kurang kali yang derek ngenta obat keur jerawat juga teu. Kudu beran-beran teuing jerawat mah. Popo ku tai muning. Teboga mah ngomong we, teboga atuh. Tong lebih kageur ngahina gitu atuh. Buru pangnangkeun uban sekuat seueur jeung atuh Manusia teh. Gila. Kemana nya euy? Oh, urang apa? Daguan gede. Ulah lila. Kemana tuh kamu buat bicara ke telingas ke? Oh iya geuning mah. Aya naon om? Itu babaturan. Butuh obat mujarab. Ayo bro, kayak mana? Ayo mangga. Rumah di mana? Ini masih akan mentari. Kang, naon kan? Jadi mang tuh tingali
Tuh nyakang cek mangge naon eta mah bisul si mata ikan heran gitu tenang aya obatna yuk inum maha mendingan teu Kenang euy, tanyek sari teuing. marung kumaha tuh mana ada obat mujarab Cing mah aya we obat keur jerawat. aya Nimbana kieu atuh cing urang reta teh asaan obatnya. Sugan we atuh urang teh. tong hariwang yuk aya obatna tungguan 5 menit Kumaha ieu teh? joleskeun ka beungeung oh. Mak. Alah, semang nasa lalu kita jerawatna. Nah, tadi ditawaran pakai jengmung. Ampura masalah nu tadi mah. Lain eta tadi anu obat cigeboy, jeung urang dioleskeun ieu. Kira-kira eta sabarahaeun? Urang soalna rek dibayar. 1.320.000. Anda mah rek ngahargakeun cing bener. Ngadengen oge ieu jatuh ka rek urang. Sok cing bener sabaraha lah hargana. Karena ke obat mujarab atuh ini kata cara lager. Makanya wayahna we bayar. Udah duit di mana tuh mang sakit umat tuh. Yang geus mun teu boga duit mah inum tah obat ieu. Obat naon deui ieu? Ade ditambayar deui gerak. Ieu obat supaya penyakit akal teu balik deui. Emang hayang teu balik deui. Jar yang teuing ah. Kok ceger kieu euy. Tungguan we reaksina. Kang, amang pamit heula nya. Makeun cicageun. Amin. Nuhun Kang obatna. Gratis ya mang euy. Ya gratis. Padahal eta obat yang melikeun penyakit. Aduh, boy. Nah, teu deui beungeut teh we. Nah, teh jerawat mana bijeun. Aduh, teu balik ieu mah. Aduh, eta bisul mana cing nyuhul deui? Aduh heueuh. Ieu mah cigana gara-gara gratis. Didi Opini.